panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah anu geus masihan rahmatna ka urang sadaya. Salawat sinareng salam urang sagakeun ka junjungan urang sadaya Nabi akhir zaman anu parantos muyun umatna ka jalan kamuliaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawagina ka para sahabatna sareng ka para tabi'at mugia nepi ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin nu dipikawar dina kasempatan ieu sim abdi bade nganugikeun hiji pidato atau biantara nu judulna kahadean ka diri pribadi jeung ka batur. Hadirin nu dipikawar urang salaku warga negara Indonesia, katurunan bangsa Indonesia, umumna sareng warga Sunda, urang ngagaduhan pedoman hidup anu kacida agungna. Milampah kasanean kanggo urang pribadi nyahatosna urang milampah sagala rupi kasayan anu mangfaatna kanggo urang sadaya. Atuh salajengna naon anu dimaksud midamel kasanean kanggo batur? Teu aya sanesna eta midamel kasanean anu mangfaatna kanggo jalmi-jalmi anu aya di sabudaran urang sadayana. Wargi sadaya ku milampah kasayan eta urang bakal tiasa hidup rukun babarengan sareng sadaya jalmi layat jeung anu dinararaga mahirupkeun lingkungan anu pinuh kasayan. Hadirin nu dipikahormat, jadi intina urang sadaya teh kudu silih asih jeung kudu hirup babarengan dina kasarean. Sakitu anu dipikahatur hapunten dina sadaya kalepatan. Meser tauco ka Cianjur, meser ka Bandung ka Majalaya, hirup mah kudu sing akur. Ngara urang loba baraya. Sahaturana dipikahormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.